Lain eta bayar heula utang kamari ai mane. Jalu teh. Aku bisa ngomong. Lagi buah-buah. Si Idam tarelajo Facebook dam, ieu nan udah dahar dam lain. Tegang saya tah. Yang meuli atuh. Urang heula meuli. Terus kumaha? Urang heula we. Kabeh make ieu. Eueuh deui lah atuh maneh. Ah mana masak kanyuk bari naon ge aing nasi Korea mah ladangan ge. Gula sia teh. Eueuh beak gulana ge goblok tuh, sakala make bareak. Ya, aing oge teu nganyuk mah nya aji. Ku muncang. Ora deh muncang lagi. Benahnya rambutannya beneran lagi buah-buah. Si Idam tarelajo Facebook dam, ieu nan udah dahar dam lain ieu mah geus pugu normal, ieu mah lain konten. Tapi mun konten mah ieu nan udah dahar, tarelajo Facebook sih ieu mah. Da aing mah emang tarelajo Facebook, naon lajo Facebook lieur aing mah manu sok pinter na Facebook oge mah tinggi. Maca we deui. Geus aing mah mal konten-konten deui. Cileupeuh. Neng. Oh iya ka Bogor neng teh. Hah? Manya. Tah atuh tingali pengen neng mutuskeun ate gara-gara pentil buta ieu. Nah ari ayu mah bapak abi. Bohong api-api bapak-bapak. Ieu piraku Bisa ngomong. budak urang itu segitu mirip ieu jeung urang. Mirip abah mana Pak punten tina irungna geus beda tuh. Ye ieu teh urang nu nyieunna teh urang. Manya ning mah bodas mang mah geuneuh. Aduh kuat teu percaya. Teu percaya urang. Kan ku kami mah disulap ieu teh, disulap. Disulap naon jadi naon? Disulap ieu tingali ieu produkna. Keur urang teh budakna we. Ieu teh budak atuh sararudi teuing. Hayu atuh naon ada gelo tinggal. Aing sudah teuing boga mita sia kitu. Manya anjing kita kontet atuh keluarga teh. Kieu nya hirup jomblo mah tinggal liwatir itu kali kieu. Ya, jomblo kan ya? Jomblo. Tiba heula. Udah di mana atuh da hayang. Udah nempo awal lagi berenang buntet-buntet teh mah malawan ieu. Oh, belum ani. Neangan ka Saritem mah. Tang ngaledek Awas ritem mun Ini itu mah. Ayo mah. Urang makan-makan. tingali. Makan-makan. Rek makan-makan. Ieu neng jalan atuh. Hampuranya. Ieu kabogoh urang ge. Ulah nya kan cepet. Ini. Eueuh entong dirinya malah cicing Ya, ada orang saya janji. Anjing, eueuh. Nah, emang kumaha gitu? Ayo engko bade aman. Tigali cewek aku sudah datang ya. Aku jalan-jalan dulu, maafin ya. Aturan urang Ayo. atuh. Enggak, nanti atul sama kamu mah. Sia ningali dibales ku aing dangke ge aya lah urang ge lah. Cicing. Yuk geuningan sia. Bayar hutang lain pohona ka mana. Moal bae engke bayar hutang. Lain eta bayar heula utang kamari ai mane. Jalu teh. Oh, bisa. Bae isuk dibayar mending ge urang. Aing mah yang lunas aing cicil wae atuh tegeuna. Bae engke dibayar. Sudi aing mah. Ulin lah. Anda anjing si ceper. Edahnya dua atuh majikan oge. Heeh, bari galulis. Ayo urang euy anu kasep teu payu anjing. Lainnya padahal konten lebih ti aing leutik di depan meureun. Heeh, kumaha tuh? Make jeung kumang make sirik masih rezeki jeung milikna we meureun mah meureun kitu. Kok eta awena dibodoh teh kendarae kan hayam kate kitu nya. Naon sia? Ngomongkeun aing. Heeh. Naon eta mah kabehanana ge anak aing. Aing atuh duanana anakna. Hah. Cuy, teu sararu. Janganlah kau ragu rendah. Amang ya? Hah? Amang ya? Amang ka mana? Jalan-jalan we atuh. Tapi anak itu boga duit. Geus sakieu. Buru atuh. Buru si Egi atuh meuni lila anjing teh aing geus teu kuat. Dah, geus maneh. Geus beres geus bucat. Geus aing geus awas. Betah heunda beta madam ori keneh. Enggak, sudah siap anjing. Sepi dagangku, galau jualanku, karena usum hujan jadi tepayu-payu. Payu teh? Irwan, Naon dah? abi jauh-jauh ti Garut nya ka dieu. Erek nanyakeun perihal kumacarana FYP dina Facebook.
FYP. Heeh, yang FYP. Dengekeun. Heeh, sok. Paling di ibu ah gitu. Paham? Oh, gitu. Paham. Terus eta teh kudu kumaha deui? Lah kita tah gitu. Paham? Oh, jadi kudu sering-sering eta teh. Tak pokoknya kita paham? Siap, Siap. beres. Berarti Berarti kan lainnya. oke, berarti kudu sering-sering interaksi. Tak. Oke, beres. Hatur nunya. Siap. Ilmuna bermanfaat pisan. Bejakeun kan lainnya. Oke, beres. Yang penting mah FYP weh.